Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng awewe bunian bagian katilu. Ieu anu nganggitna nyaeta Bapak S. Sukandara. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Katurug-turug Kang Kardi teh rai anakna. Najan nya oge boga pabrik tinun ku ngaragap angen sorangan bisa kumahangun teuing pamajikanana nyerieun hatena upama seug katohyan yen manehna dipangnyelewerkeun sabada aya mingguna mikir dibeuweung diutahkeun behna mah lalaki nu yuni kitu bet ngan saukur hayang ngalajur nafsuna sorangan bae teu ngingetkeun kana turunanana gancangna gilig ninggalkeun Kang Kardi muru ka Bandung. Ari cecicih di sina balik ka soreang bari di PHP-an anak min ka Bandung niat usaha kana naon bae nyagrogna nu sakira kabedag kajian ngababu di Bandung nyaprok sareng Kang Maman terus pan urang teh saimah sagebrug teh ieu ge ari hate mah teu beunang dipaling tetep perasaan nu kungsi ditemlehkeun ka Kang Kardi kasuat deui kahariwang lunta ti imah beuki tambah sok sieun paamprok jeung Kang Kardi anu temahna matak nimbulkeun kagujrudan antara Kang Maman sareng Kang Kardi. Untung upama pasea wungkul kumaha upami nepi ka kajadian Rajapati kawantu daya pangaruh awewe loba anu jadi enteung kajadian-kajadian nu matak nuringkak bulu punduk. Pareng dina hiji poe si bujang akang teh nyaritakeun yen waktu manehna ulin ka Ancol aya anu mapai-mapai maluruh pamajikanana ngaran Mintarsih asal ti soreang. Geus teg bae moal salah deui Kang Kardi da memang Kang Kardi oge ari duriat mah geus nganteng. Malah caritana bareto kungsi rek nyerahkeun pamajikanana hayangeun ngawin ka Min. Teu mikir panjang deui barang ninggang dina waktuna anu mustari sarta kabeneran tepung jeung Mahmudin nya terus milu dibawa ka Jakarta sarta diselongkeun deui bae di Rawa Bangke ka batur mah bebeja geus laki rabi. Babarengan saimah jeung Mahmudin teh puguh leuwih senang mah upama dibandingkeun keur waktu jeung Kang Maman da puguh sakahayang sasat dicumponan tara dipogogan ngan duka teuing kumaha da ari rasa cinta mah teu aya. Malah dina hiji poe Min beberes di jero imah barang mereskeun laci-laci lomari manggih dokumen bank gelap jeung komplotan-komplotan subversif sarta lengkap jeung ngaran-ngaran jelema babaturanana anu sasat musuh nagara pisan. Jiwa perjuangan Min ngagedur deui sarta hayang bisa ngabongkar rahasiana Mahmudin sakomplotanana nepi ka akar-akarna. Kebeneran waktu Mahmudin indit ka Surabaya datang Semah Siregar baturna teh sarta sabada ngobrol-ngobrol ka tembong ulat Siregar siga-siga nu hayangeun ka Min. Dasar bajingan atuh. Terus Min dibawa ka Bandung tadina mah rek ngabejaan Kang Maman ngeunaan ieu perkara tapi dibedokeun bisi manehna ngarasa curiga. Min sajero jeung Siregar matuh di salah sahiji hotel di Lembang. Teu samet dinya oge loba keneh babaturanana di antarana aya bangsa Tionghoa sagala nu jadi pangacau ekonomi. Dina bongohna ti Siregar Min bisa laluasa jeung Tionghoa da marukanana mah komplotanana keneh nepi ka bisa beunang bukti-bukti kajahatanana jeung alamat-alamatna kabeh. Barang geus sidik sarta boga bukti-bukti anu kuat dokumen-dokumen teh didikeun ka polisi. Tidinya Min telegram ka Kang Maman, Kang Kardi, ka Siregar. Ieu teh kajadianana sabada Min balik ka Jakarta lantaran Mahmudin geus waktuna balik ti panyabaan. Telegram teh maksudna supaya karumpul di imah Mahmudin di Rawa Bangke supaya gampang newakanana. Ari batur-baturna mah kabeh geus ditangkepan ti heula ku polisi. Min ngarasa yakin yen kabeh sakur urut ka Bogoh teh bakal daratang ka Rawa Bangke lantaran pada baroga kapanasaran. Kabeneran rencana Min teh kabeh hasil sedang Kang Maman Kang Kardi mah
Maksudna supaya jadi saksi bener henteu na telegram tingaran mintar sih. Malah polisi nya percaya tina hal ieu tangtos Kang Maman ngalaman ku emutan min. Ayeuna mah tangtos Kang Maman moal genah panasaran deui naon sababna pangna min magak upama diajak kawin. Najan ari hate mah ka Kang Maman teh berat lain di kieuna, tapi kulantaran sieun katulah ku janji nu geus diitikadkeun dina ati sanubari rek satia manutan Kakang Prawira teh kapaksa min magak bae. Sajabi ti eta min teh jigana moal sakumaha lilana deui umur teh. Da waktu ayeuna nyieun surat ge geus mimiti ngarasa gering, tapi ari ka anak mah inget jeung nyaah kabantungan hiji-hijina. Muga-muga bae anak min ulah ngalaman nurun kalakuan min ayeuna. Jadi runtah masyarakat. Geuning ayeuna oge ku min karasa teu jaga-jaga teuing. Buahna tina ngalajur nafsu teh kalah karuksak. Cita-cita hayang dudunya ku jalan kieu. Buahna teh lain barang, lain uang, tapi teu kurang teu leuwih lian ti panyakit. Upama Kang Maman tamat ngaos ieu serat, min bisa jadi tos teu aya di kieuna. Ngan mihape bae panglongokankeun anak min dicecicih. Sina jadi jelema bager, jelema soleh. Anu nyaah ka kaumna. Min percaya lahir batin ka Kang Maman serta kersa nulung anak min. Da ari kanyaah ka anak mah tetep nganteng najan aya di jauh nage. Tapi da kumaha geuning bet ieu jadina. Bilih bosen panjang teuing ngaosna sanajan aya keneh picarioseun. Ieu serat ditutup seret dieu bae. Mangga urang sami-sami belajar nempuh hirup masing-masing. Anu pinuh ku ombak gede ombak leutik, antara susah jeung senang, payit peheurna hirup satungtung urang ku melendang di pawenangan. Sakali deui hapunten dosa min nya pileuleyan mintar sih. Sugan teh teu kitu lalakonna ceuk Kardi satamata Suparman maca surati mintar sih. Sugan teh kumaha Kang? Suparman bari ngisediukna siga nu hayang nyaho hate Kardi. Nya sugan teh mintar sih alias si awewe bunian teh pikirna teu aya benerna. Si horeng ari jelema mah nya kadang-kadang ari keur eling aya benerna, atuh ari keur kausap korod mangpru ngalajur nafsu. Cantik kusruk mah can eling Kardi bari murelang nenjok kana bilik. Muhun Kang, da geus kitu biasana kakara upama eling ka Gusti Nu Maha Suci mun geus karasa lara balangsak. Ih ari ayeuna Maman akang mah lain bebenjon kungsi ngalaman kitu teh. Keur suka bunga dunya teh asa nu akang we teu inget ka Gusti Allah. Padahal urang teh usik balik kersa anjeunna malah nyawa ge teu ngaboga-boga. Da upama geus dipunut ku nu kagunganana mah teu munggah peta, teu bisa ngulah-ngulah. Ceuk Kardi bari neuteut ka Suparman. Muhun Kang, ari keur kieu mah sagala rupaning kalakuan anu geus kalakon teh narembongan. Sagala rupa dosa anu geus disorang manibruh breh. Muga-muga wae kapayun mah ulah kaalaman deui ngalampahkeun dosa teh. Sareng mugi-mugi Gusti Nu Maha Suci ngahapunten. Da nya kitu ieu Maman, nu mata kudu babalik pikir oge. Untung urang mah geus rada eling. Suparman nyerenge seuri kapi asem ras kana kalakuanana sorangan. Kitu deui Kardi sajeroni ngobrol teh hatena mah ginggiapeun ku dosa-dosa nu geus kasorang. Kang, bilih parantos palai mangga bae geura leleson. Geuning ieu teh tos wengi pisan meuni teu karaosnya ari ngobrolkeun dosa mah. Isuk keneh Kardi mulang ka Majalaya bari nyaneut ngobrol heula jeung Suparman. Ye tadi mah peuting pikiran teh kalah kang ulayaban mani hese rek peureum teh sarege rarasaan mani asa sakereja pisan. Nangemutan naon deui kitu akang teh? Ceuk Parman bari melenyun udud Kansas ka beukina. Nyaeta ari ras ku suratna min. Ras deui ka awak sorangan. Memang pengakuan jeung tuduhan min ka akang teh karasa benerna. Ari akang waktu harita rumasa ngalajur nafsu nepi ka cul anak pamajikan kaluli-luli.
rumah tangga teu beres bis bae awut-awutan da eta atuh meh saban menit kapieling min teh heuheuy deh ku tante kitu Kang bet kawas nu kaedanan Superman seri nyeleuketeuk bari ari hatena mah manehna ge ngarasa sapangalaman. Namung Kang rupina sanes waktos kapungkur bae akang emut ka min teh da geuningan ayeuna ge akang luas ngantun-ngantunkeun eceuna di bumi. Ari ayeuna onaman akang teh perlu kasambut sunat kalampah pada akang aya perlu nu sejen sakalian apan hayang terang tamatna lalakon manehna deui. Dupi akang wawartos ka eceuna kumaha angkat ampleng-amplengan teh. Ari aye sok nyosok jero naros teh ceuk Hardi siga nu teu purun ngajelaskeun. Mohon tuda abdi masok penasaran ari can jelas teh. Gampang we bebejana ka eceuna mah rek nguruskeun benang tinuun ka Jakarta. Kardi bari nyerengeh seuri atuh Superman oge seuri bangunung ngeunah naker. Dasarnya Kang nu diuruskeun benang tinun sok kusut atuh lalakon sareng min oge kusut juwat pabaliwut. Abdi ge Kang sayaktosna mah masih keneh ngarasa can tamat hate teh Superman teu kebat nyaritana kaburu Kardi nempas manten. Nanaon deui mohon kieu geura Kang urang mah tos salamet aya di lembur sorangan bisa riung mung pulung jeung kulawarga tapi ari mintar sih mah jeung anak pajauh aya di lembur batur turug-turug cenah apan nurutkeun dina suratna mah keur gering ripuh. Superman nyaritana bari ngalieu ka Kardi anu katembongna keur ngahulang. Kunaon deui ieu maman kawas anu nalangsa. Kardi nyoba-nyoba ngajug-jugan hatena Superman. Kieu geura Kang abdi asa gaduh kabeberat ayeuna mah najan ari emut kana kanirecaan mintar sih sok nyelesebel margi aya pangakuan anu ceuk timbangan abdi mah eta teh pangakuan jujur turta manehna sasat keur meunang katunggaraan di panyabaan bet ngeleket teh hate teh komo deui manehna mihapekeun sangkan anakna disoreang dilongokan Superman siga nu jauh paninengan. Tapi cek timbangan akang mah kieu mintar sih mah geus we tong diingat-ingat deui anggur si geura beger deui ambe teu tereh wisan tong teuing noong ka kolong kawas lain lalaki wae manasina dunya teh sadaun kelor ceuk Hardi harita ka Superman. Mohon kahartos ku abi ge atuh kana pitua akang abdi teh teu kinten nuhuna. Kieu deui sakalian urang teh darasa akang mah asa geus jadi dulur nyaan atuh upama aya satuju urang sakalian bae duduluran atawa anggap akang lanceuk ayi adi akang keur mapan urang teh teu pajauh lembur najan aya di Bandung apaan ayi ti Ciparai atuh akang ti Majalaya. Kardi ngesed diukna bari nyekal kana tuur Superman. Atuh nuhun Kang kana pangangkan akang abdi mah ngiringan bae mugi-mugi Gusti Nu Maha Suci malas kana kasayan akang sareng karidoan akang tembal Superman. Ta ayeuna mah kieu man akang rek badami heula jeung eceuna supaya maman digawe ngokolotan barudak di pabrik tinun di lembur. Abdi mah teu langkung akang sejang ngiringan bae ngan kudu nyaho we yen urusan benang mah teu weleh kusut najan ti jerona murah ge ari di luar mah tetep bae mahal malah urang teu bisa meuli ari lain duit si babah mah geus puguh harga benangna dimainkeun atuh produksina jadi bahan permainan oge deui pabrikna ge lolobana mah disarewa ku babah-babah najan teu terang-terangan. Mohon nya Kang nah teu arin sahab kitu para pengusaha teh jadi permainan bangsa babah-babah lain teu arin sahab ngan lolobana mah neangan untung tinu enteng. Ieu teh geus beurang akang rek mulang heula kahareup urang tuluykeun ngobrol teh bari Kardi nangtung leos indit. Nuhun atuh Kang iraha bade angkat ka dieu deui sakalian sareng eceuna ceuk Superman bari ngajajabkeun ka jalan.
kurang-kurang narimakeunana mah hirup di alam pana komo keur ngudag-ngudag kesenangan jeung kamewahan hirup arang langka pinanggih jeung anu dicita-cita umumna anu kapanggihna teh sok kasedihan atawa kasangsaraan. Da atuh kitu jelema mah ngan ukur kudu ikhtiar tapi kakurung kumilik teu pahili-hili bagja teu paala-ala menang kabagjaan jeung kesenangan hirup lain banda manusia tapi sidik kasangsaraan jeung kabingung mah banda manusia. Saur sepuh anu binekas mah satungtung neangan senang susah deui memang kitu perwatekna dunya kurang-kurangna bisa mawana matak sasar lampah nu disanghareupan jurang kahinaan naon atuh senangna hirup naon susahna paeh kabeh ge teu beunang dipikahayang. Kitu deui Mintarsih karyawana teh dibawa ku kabogohna anu anyar ti Jakarta pikeun Mintarsih nekadna miang ninggalkeun baligesan ngajadi teh estuning maksud ngojayan sagara kadunyaan tadina mah tapi dasar dadalan awak keur suwe nu kapanggihna mah kasangsaraan kasedihan. Sadatangna karyaw Mintarsih dibawa Yusuf ka hiji hotel anu pangmewahna di dinya mah sarta lila oge nganjerekna teh. Mintarsih ngarasa bagja lantaran bisa incah ti lembur tur tanu dituturkeunana Direktur NP nurutkeun pangakuanana Yusuf mah. Oge sigana kacida nyaheunana atuh puguh we laluasa ceuk saha bae Mintarsih lain pamajikan Yusuf sedang Yusuf harita cakah cikih jeung urang dinya nguruskeun dagangan anak bawaeun ka Jakarta cenah. Hiji mangsa Yusuf bebeja ka Mintarsih yen kakurangan modal keur meuli barang-barang bawaeun ka Jakarta sarta ngurihit ka Mintarsih supaya perhiasanana dipake modal engke hasilna baris diduakeun. Malah upama geus gede duitna rek ngadegan NP babarengan sakongsi. Keur Mintarsih anu tadina boga tujuan hayang bener bager harita haripet ku ayana tawaran Yusuf atuh teu dipikir panjang golosor bae gelang-gelang nu ditabur permata nu polos jeung perhiasan-perhiasan liana pangaji puluhan ribu rupiah. Kitu deui duit kontan bawana dipasrahkeun nu jumlah jamleh aya kana ratusna ribu rupiah. Sabada Mintarsih mikeun perhiasan ka Yusuf keur nambahan modal teh Yusuf bebeja rek nguruskeun jeung mayar barang-barang. Tapi lain ge Yusuf nu geus kakoncara bajingan palabuhan sasokna perhiasan ti Mintarsih nepi ka aya mingguna Yusuf teu datang deui. Atuh Mintarsih kacida hariwangna sarta kakara manehna ngarasa ditipu nu sakaligus tepikeun kabeak barangna nu masih keneh napel nu teu pati gede pangajina. Sapeting jeput Mintarsih nginghak bae di kamarna teu kaluar-luar lantaran ngarasa kaduhung jeung hanjakal ngarobeda pikiranana. Sedeng sagala pangalaman anu kaliwat kabehna rembongan kitu sono inget ka anak teu paler-paler. Ari ras ingat ka Suparman Mintarsih anteng ngalamun nganter katineng hatena tapi ari ras deui ka Mahmudin jeung Siregar gebeg ngagebeg nya sebal. Nah iya teh hukumullah gitu atawa memang ieu dodoja teh wawalas ti anu geus ku aing dilejokeun. Duh Gusti mugi ngahapunten kana sagala rupi dosa abdi. Kitu garantesna hate Mintarsih bari nyuuh kana bantal sedang Cipanon merebei maseuhan bantalna. Sanggeus sidik Yusuf kabur Mintarsih terus bae nganjerek di Hotel Andalas atuh pikeun dahar pake mah manehna teh mangprung deui hatena sirikna catang dirumpak tunggul di parut teh sanyana. Darasana nu dituturkeun Allah sedang ari sagala keperluan kudu kacocokan puguh bae keur di daerah Riau mah. Najan kasebut daerah leutik tapi hubunganana jeung Singapura rapet pisan. Duit oge nu payu teh lolobana dolar Singapura sedang jelema-jelemana royal lantaran loba anu andon dagang. Malah teu kurang-kurang dipake daerah panyelundupan. Lila-lila Mintarsih ngarasa teu betah cicing di Hotel Andalas teh lantaran meh teu bisa sare boh ti berang boh ti peuting kaganggu ku semah-semah anu rek ngaradon neangan kasenangan ngalajur nafsuna. Malah kulaku-lakuna tempo-tempo mah dina kurang sabarna ngadagoan nulian matak nimbulkeun papaseaan.
Kulantaran kitu pisan Mintarsih teu betah sedang nu boga hotel ngarasa paur sok sieun aya kajadian. Tungtungna Mintarsih diusir ti hotel hadena bae kabeneran aya nu haat nyandangan pikeun cicing saheulaanan nyaeta di imahna Ceu Ijah. Asalna urang Limbangan Garut ngan geus randa lantaran ditinggal maot ku salakina. Ijah kacida nyaahkeunana ka Mintarsih keur mah aya di lembur batur turug-turug manehna teu boga anak jeung dulur jauh sasat Mintarsih dijadikeun dulur repet ku hinis. Urut anu kacida gonjelengna harita mah Mintarsih teh geus mimiti layu awakna begang beungeutna pucet jeung tik-tik brek geringan. Ari geringna mimiti mah galingging panas tiris terus lalinu satulang-tulang awakna mun geus mah asa dibebek lila-lila karasa nyeri cangkeng pendek nama kanyerina teh loba pisan benang disebutkeun cager ieu nyeri ieu teh sanyana. Mimitina ripuh pelentung bisul dina tuur bisul bitu tapi teu cager kalah ka naratayan borok nepi kame saluar awakna barorok kaambeuna hanyir matak sebel cenah ceuk beja mah nu kitu panyakit sipilis teh. Sakitu panyakit beratna teh Mintarsih teu diubar ka dokter lantaran tadi namah era ngan ditatambakeun bae ka dukun kampung sedang banda keur tatalang ragana nungtutan beak dipake tatamba jeung dahar sawaktu gering payah. Tapi najan kitu Ijah mah tetep bae nyaaheun ka Mintarsih teh sarta terus dirasanan diurus kawas kadulurna pribadi malah ditatambakeun ka ditu ka dieu kituna teh keur Ijah mah lain pangarahan tapi estuning nulung kalawan ridoeun pisan. Memang kitu aya di pangumbaraan mah pamiarsa upama tepung jeung batur salembur teh tong boro aya kasebutna dulur dalah dengan balangbangan ge sok jadi dulur. Di upami abdi parantos teu kebat Mintarsih nyaritana kaburu Ijah nempas manten. Geus Nyai tong loba teuing nu dipikiran anggur sing pasrah bae kana kadar sarta nyuhunkeun ka Gusti sing enggal-enggal dipaparinan cager deui kawas bihara bihari. Di anu katembong teh ngan si Nyai ati bae jeung Maman tuh geuning di maranehna keur babarengan duaan geura tingali tuh di his ulah kitu gelis istighfar kadinya ceuk Ijah bari nyamahan beungeut Mintarsih nu keur sasar bae bakat ning kuripuh geringna sarta terus diseuceuhan sirahna. Ijah kacida bingungna ningal paripolahna Mintarsih kawas-kawas anu pondok harepan. Kawas anu geus aya wirasat bakal pondok umur peuting eta mah Mintarsih teh sasar bae ari nu dicaritakeun iwati kasenangan-kasenangan anu geus karandapan sarta sagala rahasiana dicaritakeun ka Ijah. Ijah anu ngabandungan sasarna Mintarsih gawena ngan ngaheueuhan bae bari teu oleh gogodeg bakating kaget sugan teh teu kitu lalakonna. Selang-selang Mintarsih ngocomang Ijah nyecehan sirahna sarta tetep ngadudua sangkan Mintarsih cager deui. Hiji mangsa Ijah ka pasar rek balanja najan bari melang ninggalkeun Mintarsih gering tapi Ijah maksakeun indit rurusuhan. Sajungna Ijah ka pasar Mintarsih hudang malum anu setengah teu eling terus bijil kaluar bari buukna ngariring kiwik sedeng pakeanana setengah orat sungutna ngocomang sakapung cocorowokan nunjuk-nunjuk sakur anu papaliwat. Komo upami dek tepung jeung lalaki teu asa-asa der bae nyarekan lak-lak dasar pajarkeun teh si tukang tipu si tukang ngarinah cenah. Upama sig tepung jeung papada awewe teu euleum-euleum nyarekan si runtah masyarakat si lonte bari kai seri ongeng-ongengan geus kitu leos indit bari cicirihilan matak sieun nu nenjo. Mintarsih pamiarsa kadungsang-dungsang hirupna atuh upama hayang dahar manehna sok kurah koreh kana carangka runtah hareupeun warung atawa toko. Mun teu kitu saban nu dagang di pentaan bari maksa nya upama ninggang nu bager nu dagangna sok dibere sahuap sakopeun. Tapi upama seug ninggang di anu beungal mah bari diusir teh diteunggel deui.
Tempo-tempo Mintarsi sok hahalangan saparat-parat jalan bari ciciri hilan seri saban warung atawa toko meh di asupan. Tapi tara ieu aya nu mirosea da gilaeun nempo warugana pikas sebeleun pinuh ku borok, malah karek rentang-rentang ge geus pada ngusir. Atuh bari ngareos teh Mintarsi sok ngajebian atawa nyarekan. Upama geus capek lelempangan jeung hahalangan Mintarsi sok ngagoler sare handapeun tatangkalan atawa kolong sasak. Mun teu kitu sok sisi emper toko matak ngahalangan nu lalar liwat atawa nurek balanja. Mun manehna sawaktu-waktu keur eling sok ngabangingik ceurik bari nyambat-nyambat anakna atawa ngocomang ngomong sorangan. Gusti, kumaha teuing abdi teh geuning kieu karasana nu gede dosa. Gusti, tulungan abdi. Panyakitna rai poe tambah payah awakna ayeuna mah geus kacida ruksakna nepi ka ambe ngaheok bau. Ijah ge nyahuon Mintarsih kitu teh tapi teu bisa kumaha da lain ubar-ubaraneun sarta tungtungna mah diantep bae sakarapna. Bari dina hatena mah kacida ngahlasna. Hiji mangsa sabot ijah keur anteng ngalamun ari ras ku nasibna Mintarsih jeung ras oge kadirina pribadi anu aya di panggungbaraan liuk dengan liuk lain. Gebeg asa kagebah ku pating corowokna barudak di luar pada nyerebutkeun. Nu gelo beri dihoyah-hoyah. Tapi Mintarsih tengah jawab sumawana malik nyarekan cara sasarina, ieu mah terus bae lempang dadalig degan muru ka Imah Ijah. Barang tepi kana bang barung Imah Ijah gebruk bae Mintarsih namru labuh kokosehan teu bisaeun hudang deui. Atuh Ijah kacidaruaseunana sarta terus muru bari rumpang rempeng nyampaan Mintarsih. Mintarsih anu harita rada eling nyah bentak bari netep kana beungeut Ijah. Kitu deui Ijah melong ka Mintarsih. Bangun kacida sedihna. Bi ieu Min. Bi abdi tulungan nyeri. Mintarsih ngahanjuk kareles ngulapes leuleus. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ceuk Ijah bari ngusap beungeutna Mintarsih anu geus taya nyawaan deui. Bari telemek teu nyarek bakat ningku bingung sarta teu karasaeun cipanon murubut nyak celakan kana leungeunna haneut. Rup sampingna nu pinuh ku jiih nanah borokna diturupkeun kana beungeut Mintarsih. Sakedeung gebreg jelema-jelema pada daratang ngarubung-rubung, aya nu nanyakeun saha-sahana nu mawat, aya oge anu mupuas, aya anu karunyangeun. Mintarsih pada mayang dibawa ka Imah Ijah terus dipurasara sakumaha biasana. Sabada beres mulasara layon Mintarsih jorojoy Ijah aya niat rek ngebejaan ka anakna Nyiwati jeung ka Suparman di Bandung. Patali jeung ayana amanat ti Mintarsih kabeneran dina tasna nu aya di Imah Ijah ditinggal Mintarsih manggih alamat anakna jeung Suparman. Kocapkeun pamirsa ayeuna kaayaan Suparman di Bandung. Man, cek akang mah mending gegera boga pamajikan ambeh teu nguluwut teuing. Cek Kardi nu jadi lanceuk kukutna anu harita datang ka Bandung ngahaja neang Suparman. Nu mawi Kang rek boga pamajikan teh bet ginggiapeun jeung eta deui teu karong piwaragadeunana saliana teu acan mendak nucop kana hate teh. Nah kawaslena laki wae make susah neangan dayan apan awewe sakitu lobana komo di kota mah anas eta waragadna keun bae da akang oge moal ngantep malah upama geus puguh mah maman aya karep hitung-hitung ngabantu-bantu akang sugan bae maman aya kamajuan. Sabot Suparman jeung Kardi ngarobrol uplekna keur torojol si Asan mawa surat kawat bari song disodorkeun ka Suparman. Surat di mana San? Di Riau. Cuk si Asan bari ngaleos deui ka tukang. Cing San, mawa cai ka dieu. Mangga. Cuk si Asan, teu lila sor cai teh haneut. Surat ti Mintarsih eta teh man. Sanes Kang, nu ngirim nama Ijah geuning. Suparman bangun kaget.
sugan maman boga dulur di ditu. Numawi henteu Kang, cing pek buka naon cenah man, akang ngadengekeun berewek surat teh dibuka ku Suparman. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Suparman mani haros-hos. Aya naon man? Kardi bangun gregeteun. Kang, min teh maot mohon. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ceu Kardi bari ngahulang. Cing kadiekeun suratna teh man. Song surat ku Suparman dibikeun ka Kardi. Suparman mikeun age bari peureum, kawasna mah teu kuateun. Rasku titik-titik. Surat teh diilo ku Kardi eusina kieu. Riau pos tempel kahatur Suparman di Sasak Gantung Bandung. Ngawartosan yen Mintarsi teh parantos maot. Cing kadiekeun surat teh man. Song surat ku Suparman dibikeun ka Kardi. Suparman mikeun age bari peureum, kawasna mah teu kuateun. Rasku titik-titik. Surat teh diilo ku Kardi eusina kieu. Riau pos tempel kahatur Suparman di Sasak Gantung Bandung. Ngawartosan yen Mintarsi teh parantos maot ping 1 Muharram dinten Senen. Kacida hawatosna maotna Mintarsi teh patali samemehna owah heula. Maotna oge dina Bang Barung Imah Embi. Dupi Embi anu kaanjrekan ku Mintarsi ijah Riau. Surat teh dibaca ditarikeun ku Kardi. Suparman anu ngadengekeun panonna dipeureumkeun, sedang ci panonna marebae. Jigana upama teh eraeun ku Kardi mah Suparman teh hayang cerik lolong seran. Man, geus bae tong jadi teuing pikiran. Anu enggeus mah enggeus bae, anggur si ngadua. Muga-muga Mintarsi sing diterima iman Islamna. Da geus puguh eta mah dipundut kuno kagungan. Urang onaman bari jeung diheung. Suparman cengkat tina ngelukna bari neuteup ka Kardi. Mintarsi si awewe bunian anu kungsi ngalieurkeun. Muga-muga dihampura dosana. Tapi maotna karunya. Tamat cenah ieu pamirsa. Dongeng anu judulna Awewe Bunian. Mudah-mudahan tina ieu dongeng aya sasiereun sabeuneureun manfaatna. Sakitu pamirsa anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.